kos gitu terjadi tabung haji mah babari jasa munggah haji mah HS bae ge jadi cak mah HS mantep ya atuh jadi ulah bingung gua babajaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi geus beres ya ka Mekah Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi Abdurrahman tah Aisyah teh pantacan umroh, kuari umrohkeun, geus haji heula, beres haji, nyana geus sehat, geus tawaf ifadah, berarti geus suci, tawaf ifadah, sa'i, beres, kuari umroh, Abdurrahman kakana, anterkeun ka ditu, ka Naim, anterkeun, balik deui umroh. Jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad, Siti Aisyah ge ifrad, sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu. Cak Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun, saha nu boga hadiun, bawa ka dieu. Yuk bareng gula. Urang ifrad, nu sejen sahabat anu tamatu. Bahkan aya nu saurang abdi mah landek dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat. Mangga bae cak Kangjeng Nabi. Nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik. Masalah mantek tilu haji teh tah mantek lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae salah total ja sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi balik di Muzdalifah ka Mina bebeja ka Kangjeng Nabi cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah if'al wala haraj laksanakeun teu dosa teu naon cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah. Jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti. Tas di Muzdalifah teh ya belok ka Mekah. Abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah. Erek tawaf ifadah kemudian saya ke ka Karak ka sore abdi mah rek Jumratul Aqabah. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon meunang. Cak nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam. Lah berarti eta mencit dam teh nyana teh tamatu. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae, tas di Mekah ke deuk tenang-tenang bae. Haju ke mabit teh deuk peuting bae abdi mah. Peuting ka Mina ke balik ka Mekah, peuting ka Mina balik ka Mekah. Deuk kitu bae Rasulullah ifal wala haraj, silahkan bae. Kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi. Malah mah abdi mah moal ka Mekah cak urang Cikupa ifal haraj tah mah. Aduh Gusti Allah. Babari, bab haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa. Neuk kumaha ge mangga. Asal sing hade bagi nu endeu ka Mekah kuari besi. Bismillahirrahmanirrahim. Harus masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS nalak ber-SMS gane yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti etangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jitahatukeun talak 3. Atuh lamun can ka pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mah kos itu mah kos kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3 atuh geus we pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kana ulah ditu bae henteu sarua jeung kos kitu bae eta atuh talek ieu. Lamun aya kieu mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3. Tah pasti ngadoakeun mudah-mudahan lo boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab.
salah saeutik talak salah saeutik talak hiji meureunnanan atuh loba ribut mur kadua teu bisa ngajaga lisan lantaran teu ngararaji boro-boro nu teu ngaji nu ngaji gen dekat ceplosan bae komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga ngaranna aya senian atuh itu ribut-ribut acan mah okos di imah eueuh budak leutikan sepi nu cerik-cerik acan jelema rumah tangga 20 tahun teu boga anak di imah sepi kan kadang-kadang nginjem anak teteh, nginjem anak adik, nginjem anak tetangga. Aju anakna teu daek cerik bae deui, diciwitan ku jana. Supaya cerik tah. Ieu ge rumah tangga teh kudu aya senian. Wayah seserian-seserian nyana, wayah happy-happy, ke wayah mararanyun-maranyun. Kita garada seni rumah tangga tapi ulah dibiasakeun keueuh kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha eukeur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui bae kitu aing ieu lalaki mah sok aju kitu bae beda jeung awewe aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah aya we mah panjang buuk pendek lengkah baheula baheula eta kuari bagus akur bae oh lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae cenah mah setengah lengkah bae eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah aya tapi ayeuna malah embung di baturan ieulah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki nu apel nu nganjang lalaki kuari mah tibalik awewe nu nganjang mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang awewe nganjang teu laku-laku nganjang teu dianjangan teu nasib bae meureun teh mah padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae nya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis mentak ulah bingung-bingung aya jelema sagalana geus dituliskeun bahkan aya jelema boga anak anakna lalaki hayang nyaho coba ku eta jelema diteunden di leuweung sorangan bae diteunden di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha diteudeun we leuweung ku bapana hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun dideuleu we saminggu hirup keneh dideuleu ti kajauhan dideuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup wayah ngorandang biasa gitu ngorandang terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai kadang-kadang monyet kadang-kadang mau mere dahar nyusuan biasa datang kalumpang segala rupa gede ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapakna ngobrol timbul bahasana bahasa Arab timbul bahasana teh bahasa Arab. Teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda, Jawa, Melayu, engke ge bahasa Arab bae. Asli bahasa Arab. Mun deuk mencoba-coba ge. Siapa untuk percaya? Jadi bahasa Arab atuh bapana ge bingung.
bahasa Arab biasa bahasa Arab jadi bahasa aslina bahasa Arab. Nah dahar kebelah dia naon nu aya nya nama dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya bah kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae pupucukan nu nyana di dahar. Eta jadi geus ngeunah kitu bae nya mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu bingan gitu teu beukieu. Jadi kos kitu timbulna tah mentak kumaha kabiasaanana. Coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu. Coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah, cara di Amerika tu roti bae datang kagedena. Mentak besing ke hese sangu hese roti dimimitian ti kuari batu hanya coba orok urang ya letik batu kayak abah gagedena ngeunaheun nya geus di mana bae batu bapan loba tah eta kumaha kabiasaan Masya Allah atuh ieu urang kabiasaanna di parabana sangu nya sangu di Mekah kebiasaan para bana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu kene kumaha kebiasaan we di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae Korea mantap orang Korea tadi udah meng bae nya terus sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cek berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua urang orang Arab geda datang ke Indonesia orang Arab saminggu 2 minggu nyana culak cilik kabelah dia mah sangu bae sangu kos urang we urang ka Mekah sapoe 2 poe mandangan sangu geus lila mah di Mekah embung urang enggak sangu terbiasa orang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah kula ge mencoba kula ge barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagagan orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar sagede kieu bener ngeunah Masya Allah berang saeutik kadahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh bentukna mah beuki kabeh samin-samin beuki urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui jadi sanagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes Isya neuletik TV mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleuh main bola jam sabaraha main bola teh tuh sia mah jam 10 nya obaepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran baca Quran kebalat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat be apteul teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun manta salat teh mun manta teu ngeunaheun mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun ta salat hadieu teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu maca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger paneta tolol da kos itu
Paji biasanya masuk rada lelesnya kadeleuna lah tuh. Bani mah segera amat HS full. Ternyata urusan awak tapi urusan batin malah lain. Okos du biasa orang sholat subuh haju kaberangan asa nyeri hate. Nyeri hate sanajan HS mah menang ti Gusti. Fadol Allah tah mah sebenarnya mah. HS mah saha nu bisa nyeun HS du jahese. TS hudang lagi yang menang Allah. Hudang. Kurang biasa sholat subuh berjamaah senang hiji mangsa kaberangan kajenting seserian ge hate teh nyeri asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan tapi sakali doang tak kos kitu 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan penting teuing jadi kumaha kebiasaan nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan urusan ibadah ge kumaha kebiasaan orang nunggu biasa ngaji, minggu bunting ngaji teh teu paruguh. Lain batur ieu mah. Teu ngaji teh teu paruguh. Asana beda bae beres teu ngaji tapi kulantaran geus biasa teh ban deuk datang ka dina mah deuk ngaji, deuk nongkrong, deuk ngawuduk, deuk nyate. Pokona mah datang ka dieu we. Bebeja ka imana mah ngaji bae ieu. Kasih mana Cilongok ngaji atuh. Di mana ulah nyaritakeun di mana? Ngaji be pokon. Tadi diceritakeun naon? Tanyakeun ke akur ge jeung itu. Terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang ek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah loba. Jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di negara urang mah pemimpinna lain make aturan Al-Qur'an ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an. Make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan, jadi menjurusna atuh menjurus ka neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin minal kafirin dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae nagara memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an bentukna demokrasi pemilihan menang masyarakat menang rakyat ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an bisa tuh bisa ya lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur hampir
kan kabelah dieuna diselewengkeun mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih ayalah filter jang hukum MUI supaya ke keputusan nu patali jeung agama diatur ku MUI na disogok ku negara aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku MUI ku ari mah MUI na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku MUI arese jadan teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti bae aing ngobrol jeung urang ketos mah hese sapira tukang macul kieu ye supaya ka harti di lembur eta teh Islam kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja nah eta nu tanda tangan kan MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI Pak di dieu dibangun gereja kan ieu mayoritasna Islam Kristenan nah kami teu setuju MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam MUI tanggung jawab kan rapi kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras malah di dinya aya PLBK PLBK macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa. Nah, kajahoan ya ke masyarakat usullah ka MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut ada di sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli terus. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja dengan Supermi dan Indominya dalam. Hebat tamu pinter tamu tak kos gitu tak. Eta tak jangkos gitu tak. Kan ngeunaheun. Tuh dengan si contohan gitu merada geus oh bener. Asa keluar pohon deui. Eta jangkos gitu tak jadi orang lapor coba ka MUI aya naon-naon lapor MUI teh emang singkatan tina naon Kiai MUI teh ya Majelis Urusaneun aduh MUI tah eta kos kitu nya tah eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon lapor aya naon jadi seimbang sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di dalam suara mayoritas jadi kumaha mayoritas tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100% atunyana dek ngabangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehana dia memang mayoritasna Kristen. Nah, di dia mayoritas misalnya 70% Kristen, aya ge Islam model di perumahan. Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritas nyana Kristen, nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana, pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya. Aturan mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran, nu ngisangan pangeran ge nyana. Tolol eta sebenarnya mah tapi geus kumaha nyana bae geus atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui di negara demokrasi mah kos kitu kan ngeunaheun tah aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok apa teu tinggal kitu bae tah pembangunan gitu hotel. Nah, ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti. Urang kadija ka proyek datang, "Pak, ini siapa ini? Pimpinan proyeknya." "Oh, no. Tanya urang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha?" Tanyakeun. "Pak, itu hotel peruntukannya untuk apa?" "Untuk baca sholawat." "Oh iya."
nggak apa-apa tuh kalau begitu mah. Asa gade kakara gade ngengok hotel yang maca sholawat. Aduh, masya Allah. Hotel di mana-mana ge sapira hotel, lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karana ge. Hese ngomong urang. Aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah, lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ke telepon nyana ka daerah urang. Oh iya, itu mah suami istri karak. Eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar. Keur kula di Banjar tahun 80 genepan. Tah eta teh aya hiji hotel mun henteu mawa surat nikah teu diterima suami istri. Mun aya awewe doang sorangan diterima, lalaki doang diterima, tapi lamun duduaan, tah lamun henteu mawa surat nikah teu bisa. Eta baheula kuari mah cenah biasa bae. Biasa bae kuari mah terus. Komo di Jakarta mah. Wuih, eta mah. Malah atuh disadiakeun. Gua lagi kerja di bos mah kitu je baheula teh. Sadiakeun di hotel. Tah ieu nagara urang teh kos kitu tah. Satu sisi maju, satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu. Muringkak bolu pan urang. Neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi, neuleuh makna di jero inggis anu luar biasa. Ih, asup ka hotel teh mantak betah. Kan make iya tuh, itu mantak betah. Lantaran nu garelis aya dirinya, menu segala rupa aya, kumaha pesanan-pesananna. Nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita. Komo kuari dipimpinna atuh ku non muslim geus bae. Kumaha meureun ke kahareupna. Tah eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya. Engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu. Tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge. Wah, mungkin ka sisi Islam. Nu ikhlas geus eueuh geus carang. Aya ge jual beli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareum ke ka ditu anu mentak Muhammadiyah henteu kudu ngaharam-haram ngabidah-bidah ka marhaba antepkeun bae pareum sorangan sebab naon nu parolot kuari geus maraot pemudana geus teu daek marhaba teu pareum tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah deuk ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah. Satu sisi diserang Irak, diserang Suriah, diserang Palestina, tapi di sisi lain di Amerika, di Inggris, di Jerman loba nu arasup Islam. Kitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lamun kamari nyeritakeun masalah cobaan ka ahli-ahli Mekah khususna ahli Madinah yakni orang Arab. Ina masalah mengenai buburon sebab ahlina jeung karesepna hingga jadi pagawean jadi ma'isyah. Kuari dituluykeun ketika ihram. Aya larangan ketika ihram nu leuwih berat lantaran orang-orang Arab teh ku hobi-hobina ngalah hewan ngabuburon sehingga teu aya waktuna beurang jeung peuting teh ngalahan hewan bae. Setelah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun haji ketika ihram aya larangan-larangan ieu ayatna ieu. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم Wahai jelema-jelema nu iman alladzina amanu ay mukminun mukminat para mukminin para mukminat urang mana bae rek urang Arab rek urang non Arab
Indonesia Malaysia talankum nabai mukminin mukminat kade wa antum murum ketika anjeun ihram teh la taqtulus sayda ulah ngabunuh hewan-hewan buronan teu meunang keur ihram. Mantep keur ihram aya larangan hiji teu meunang make pakaian anu ngaput. Mun urang keur ihram kemudian make pakaian anu ngaput ngahaja fidyah. Kedua teu meunang nutupan sirah. Mun urang nutupan sirah ngahaja fidyah. Teu meunang ngaguntingan kuku. Mun urang ngaguntingan kuku hiji saleter dua leter tilu embe hiji. Larangan keur ihram. Itu kene teu meunang ngagunting atawa nyabut buuk mun hiji saleter dua leter tilu embe hiji. Loba larangan-larangan. Teu meunang make sesengitan urang keur ihram nailah kena fidyah. Itulah keur ihram mah teu meunang nya make sesengitan kecuali darurat. Kayak ning urang puyeng kemudian make minyak angin depan sengit. Eta mah teu naon. Tak itulah diantarana deui sajabat hiji bajeng muqaddimah jima teu meunang keur ihram mah oge ngabuburon teu meunang. Jadi keur ihram ngala uncal, keur ihram ngala embe, kaleuweung, ngala onta, imar teu meunang. Ieu nu matak dicaritakeun teh lantaran ieu kahobi urang Arab. Ari nyaritakeun kitu ngabuburon di Indonesia mah emang urang Indonesia mah treseupeun. Nu mantak cek urang Indonesia ai keur ihram sih ngabuburon nya heran ja moal meureunanan. Cek urang Indonesia lantaran di imana ge atuh tilo. Moal ieu urang Arab pan baheula karesepna, kahobina sehingga jadi maisha. Mantak dilarang ke ihram teu meunang ngabunuh. Teu meunang kecuali nu lima nu diihtilafkeun antara para mazhab khamsu sawabiq la junaha lil muhrim yuqtalna. Nu lima binatang nu ngarusak bagi nu ihram henteu naon tah mamaehan nu lima mah. Komo teu keur ihram mah di urang. Di Mekah ge teu naon komo di urang. Mana? Nomor kahiji al-hadatu eta alap-alap. Nomor kedua hida teh bangsa manuk kitu nu galak teh. Nomor katilu hayah ya ne hayat teh orai marga obat gitu Pak Roh berit eta mah meunang ku urang tah termasuk bangsa hasyarat meunang dipaehan tah mah hasyarat bangsa kalabang bangsa kala nu kos karit cacakan nu ieu ge teu nanaon ku urang dipaehan nang ganjaran asal dipareta mah nang ganjaran nya heulang tah hidat teh heulang ku urang ditembak meunang ganjaran pae ulah didahar tapi haram. Itu kene alap-alap tembak ku urang paeh meunang ganjaran urang sebab dititah tama-tama dititah dipaehan berit paehan masalah berit si ada ulah birit tak macana berit. Aduh tikus berit paehan itu mah ngarusak tama kos gitu. Kan berit teh ku ari mah geus teh berupa berit deui. Berupa dasi. Berit teh make dasi. Sok ngabolongan nya jasa sarua bae. Ada yang meninggal Haji Jaya Kampung Gubug jam 9 di Sindang Jaya. Tolong diumumkan bagi Kiai Haji Jaya Kampung Gubug. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta kos kitu berit bayat. Alap-alap, heulang, orai, berit eta paehan tah. Nya
nah ngan lamun aya orai parancahan heula mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula azanan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ulah qobat dari salat asyhadu an la azanan aja nyana ngaringkel tutupan ge ku urang tutupan ke bakul ta kenao tinggalkeun kadinya deui eueuh berarti jin orang hidung teh kos gitu. Atawa dibuka aya kene parancan ku urang. Ieu mah imah orai. Lantaran imah mah lain tempat sia orai. Na ieu aing asa kaganggu memeh ku aing sia dipaehan maning indit bae. Mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia. Na ieu ulah nyalakeun aing. Geus antepkeun tutupan tau tinggalkeun. Eueuh mun bener jin. Ila mun aya orai di imah warnana hideung. Nah ieu mah parancan heula azanan heula anakalana jin sing ade. Terus kitu. Kitu keneh beurit. Beurit teh aya beurit asli, aya beurit azab ti Gusti Allah. Datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja beurit aki-aki teh beneran ieu mah henteu sambarangan datang kitu bae beurit teh henteu aki-aki heula neuleuan heula nyana ge ja utusan Allah. Aki-aki teh raja beurit nyana teh ngambean heula set ieu pare ieu oh nu bogana ge diambean ku nyana oh ieu mah tilok ngazakat ieu diambean belah dieu bandian da dieu tah lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah teu ngazakat teh atawa jada teh babanda bae eta dileupaskeun beurit ka dinya nyana lep eueuh eta mah beurit eta mah sanajan dipaehan ge loba bae bakalna eueuna ge eueuh sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa dipek-pek gering ku paehanana eta beurit mah sing ade ngan bedana deuleu lamun aya beurit kos kitu deuleu mun aya beurit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bangun deuleukeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan tah mah lain sambarangan beurit eta kos kitu sing ade eta mah beda eta mah geus kos kitu bae eta mah asal urang tewak hiji deuleukeun ku urang nyanana kitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun heula sia beurit teh kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleu di alam eta aya nu teu neuleu mah teu dibawa pake kisah dibawa. Mungkin nyana berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasa. Biasanya naik mobil ngobrol biasa juga urang. Itu lamun nu nyaho di alam eta. Mungkin nyana turun di pasawahan teh di amban heula. Kitu bae sunnatullah. Ini dikirim berangkat ka Tangerang ka Cikupa. Oh, kesempatan pasar geus mah henteu. Jauh sawah ieu. Be aku pabrik. Kos gitulah beurit. Dipaehan mah masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong. Sarua bae keur diazab ku Gusti Allah pa kos kitu. Ya ieu alap-alap helang orai teh eta mah sunah malah dipaean nya lajuna halil muhrim kitu yuktalna dipaean nu 5 teh dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya eta lah nu 5 eta mah hasyarat ge hasyarat kurang sunah dipaean hasyarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiburan eta binatang-binatang geus dipaean masalah ikir carita syariat iyalah keur carita syariat nah ieu keur ihram ihram teh sing ade ieu kulantaran kuari mah ieu jadi ngaji manasikna kadang-kadang atuh didadak pan aya santri mah
datang ke Bab Haji diaji beda ku santri menteri ke Mekah teu naon diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ke Mekah bae tinggal muka doang teu ja puyeng cek janten teh ngaji da puyeng geus pernah diaji kan aya di lembur mah di lembur ngadadak aya jelema hajina haji ifrod pan haji teh tilu aya haji ifrod aya haji tamatu aya haji kiron mun haji ifrod ngaheulakeun ihram haji mandarikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram panderi ngaranna ifrod lamun gitu umroh heula kakara haji ngaranna tamatu lamun barengnya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mah ngeueukeun haji tamatu nyana mah haji teh ifrod bae lantaran Kangjeng Nabi teh ifrod wah pendek pikiran da Muhammadiyah Muhammadiyah mah ngaulakeun haji tamatu teu sahiji bae lantaran Kangjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad. Deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kangjeng ya Rasulullah pan abdi mah ieu deuk umroh bae heula ti heula. Aju abdi mah deuk buka lantaran abdi mah boga kasakit. Cak Kangjeng Nabi laharat silahkeun deuk umroh heula mah tuh. Abdi mah deuk nuturkeun Gusti Rasul bae. Cek Gusti Rasul, Tuhan neknan gulama atuh ihramna ihram haji, haji mah ifrad berarti. Pan Siti Aisyah di dinya ceurik. Ceurik kunaon Aisyah ceurik? Aduh, cenah gulama ieu kumaha ieu? Nggunaon ku kumaha kunaon? Atuh cenah ieu mangkaning keur ihram. Aju ieu head, atuh head si ceurik. Cek Kangjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head. Aja itu kumaha teruskeun ihramna. Ulah jadi masalah. Aju atuh terus suku pula salat terus ka Muzdalifah terus ka Mina geus bae jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro teu boga wudu bugu head ge jadi munggah haji mah head bae ge jadi mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu naon untuk bisa babacaan anak head ge meunang head maca naon coba head ayo sia. Oh, cenah ngeunah-ngeunah mah jeung kiai mah dasar teluk pembacaan sia mah. Itu masalah. Datang ke Arfah. Batur mah istighfar 1000, kulhu 1000 dan baca-baca nu lain deui. Nyana mah datang ke Arfah. Salat lohor henteu. Asar ge henteu. Lewat terus. Udang-udang Isya dek mana nih? Oi, Muzdalifah. Oh, Muzdalifah. Ya aing kodo heula. Kodo zuhur, kodo asar. Ieu keur carita. Itu ke Muzdalifah, datang ke Muzdalifah, batur mulung batu, SD. Ieu budak moal aja sih. Diudangeun mulung batu sia geus aing moal mulung batu aing. Ka mana ya? Ka Mina, ayo ka Mina. Datang ka Mina batur jumrah. SD ayo diudakeun euy sia di kemah ieu eta sih mah aing mah jumroh aing ke bae peuting jumrohna geus sakaligus aing malah pokona mah peuting akobah jeung sakabehna bae geus lah isuk peutingna eta kos kitu teh jadi teh munggah haji mah babari jasa munggah haji mah hees bae ge jadi tah cak mah hees mantep ya. Atuh. Jadi ulah bingung gua babacaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi geus beres ye ka Mekah Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi Abdurrahman tah Aisyah teh pantacan umroh kuari umrohkeun geus haji heula beres haji nyana geus sehat geus tawaf ifadah berarti geus suci tawaf ifadah sa'i beres kuari umroh Abdurrahman kakana anterkeun ka ditu ka Tanaim anterkeun balik deui ka umroh
Jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad, Siti Aisyah ge ifrad, sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu. Cek Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun, saha nu boga hadiun, bawa ka dieu. Yuk bareng gula. Urang ifrad. Nu sejen sahabat anu tamatu. Bahkan aya nu saurang abdi mah landek dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat. Mangga bae cek Kangjeng Nabi. Nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik. Masalah mantek tilu haji teh tah. Mantek lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae. Salah total. Ja sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi. Balik di Muzdalifah, tarik di Muzdalifah ka Mina. Bebeja ka Kangjeng Nabi. Cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti. Balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah. If'al wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah. Jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti. Tas di Muzdalifah teh ya belok ka Mekah. Abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah. Erek tawaf ifadah kemudian saya ke karak ka sore abdi mah rek Jumratul Aqabah. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Laksanakeun teu dosa teu naon. Meunang. Cak nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam. Lah berarti eta mencit dam teh nya teh tamatu. Cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj. Nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae, tas di Mekah engke deuk tenang-tenang bae. Haju ke mabitna deuk peuting bae abdi mah. Peuting ka Mina ke balik ka Mekah, peuting ka Mina balik ka Mekah. Deuk kitu bae Rasulullah. Ifal wala haraj, silahkan bae. Kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi. Malah mah abdi mah moal ka Mekah cak urang Cikupa. Ifal haraj tah mah. Aduh Gusti Allah. Babari, bab haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa. Deuk kumaha ge mangga. Asal sing hade bagi nu endek ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta. Mina jadid. Eta mah teu sah tah mabit di dinya. Ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun. Di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun. Ulama-ulama anu nyekelan karena ucapan Kangjeng Nabi Mina bainal jabalain antara dua gunung tah eta ngaranna Mina mabit teh di dinya kuduna mantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso aya tukang lotek mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso jeung tukang lotek bari nungguan mabit datangkan ispul lael kuari mah diburak-burak pan. Nah kuari mah rabitna teh di kemah mah lain Mina tamah mantak dijieun terowongan dua makaning kuari mah terowonganana hiji terowongan pertama Muaizan nomor kedua terowongan kadi bukit jauh bae jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah sanajan geus disahkeun ku pamarentah dengekeun ulama nu asli ieu mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener ulama Arab ge hada Mina jadid kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna hayu bidayah jeung nihayana tetap ditulis padahal kita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge Mina keneh atuh ulah ditulis bidayah maka ditulis di ditu Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna cak nyana ge mimiti Mina mah ieu tuh tungtung Mina mah ieu tah lamun neuk mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna di luhur gunung aya di luhur gunung gede Bidayatul Muna aya deuleu ge ka bakuna kaditu anu kaditu nu teu kaditu mah neuk neuleuh naon aya nyana ge nyieun mah nyieun lantaran geus teu katampung dibejakeun ku Saudi Arabia ada muna jadid tetep bae nyanana ge nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo geus di dieu bae jariweuh meureunanan jauh lamun terus-terusan mabit di dinya tah mabit di kemah mayar dam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di Mina bongan di kemah bae hiji dua dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah
tetap baik ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula, menang ti guru kula di Garut, menang ti guru kula di Jawa. Komo ieu mata Ki Muhyiddin Kosambi mah njelaskeun singarade janyana mah unggal taun dan kamu kabeh singade. Lain mina teh mah lain mina. Kayak aya Bidayatul Mina ditulis kene ku ari ge mimiti mina artina Bidayatul Mina teh. Di ditu da Nihayatul Muna. Tetap eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah Bidayatul Muna eta beura. Di ditu aya di gunung luhur Bidayatul Muna. Oh belah ditu Nihayatul Muna aya tah eta mabit mun teh di dinya atuh enggeus dam. Lamun teh ama urang teu mabit di Musdalifah dam lantaran sistem taradudi. Jadi ayah genep pangkat, saperangkat, dua perangkat, 3 perangkat, 4 perangkat, 5 perangkat, genep perangkat. Bahkan lamun 7 mah muasasana bisa ada sangka 10. Eta lamun awal biasanya diberangkatkeun jam 10, datang ka Musdalifah atau jam 9. Ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina. Nu datang jam 9, nu datang jam 10, nu datang jam 12, nu datang jam 1, nu datang jam 2, nu datang jam 3. Ngahiji deui lah di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng. Tek we di dinya tah. Tah nu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna, nomor 12 tah mobilna. Tah eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tah di Musdalifah. Teu mabit tadi Musdalifah teh teu mabit datang ka Musdalifahna subuh. Nah eta teh embe hiji. Itu cenah sama ja urang mah teh nyaho ieu darurat meureunna nanti mah keur carita mun ku sia didaruratkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos. Dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon? Lantaran bisa urang ti Arfah ka Musdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Musdalifah motong jalan Kendal ka di jelas jekeus urang ku teu ngupayakeun lempang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh lempang ja deukeut sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun lempang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Musdalifah ka Mina deukeut jasa tah mah deukeut. Artinya paling ge 3 atau 4 kilo deket jasa. Masya Allah pulang balik baik eta karyawan ka imah ka pabrik kana sabara kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Musdalifah ka Mina. Nah eta teh deket. Lamun sampekeun ka urang tek bae gitu. Tapi tah mah jumroh, masalah tah mah sakadar Jumratul Aqobah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu muara rawat ya. Muara rawat pernah bahasa sebarang ratusan, pernah ribuan. Eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya. Lantaran muru afdal. Muru afdal pada desak-desak waktu duha mulai ti jam 7, jam 8, jam 9. Wah, macet jelema didinya. Kok bisa kitu sih? Lantaran mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae. Mantak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu didinya bae lantaran perbedaan jeung urang Aisyah pe imah. Kira-kira atuh make waktu Abdul mangga nya mah wajib kudu jam sakitu. Ai urang mah kan henteu, geus Abdul doang daripada macet mendingan engke bae dioper ka asar. Asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting. Tuh masalah. Geus jam sababaraha ge. Malah manini mah aing mau jumroh mayar bae ka kepalana. Atuh masalah. Teh jumroh teh naon gitu naon. Sakabehna tanggal 10 teh jumroh, tanggal 11 teh jumroh, tanggal 12 teh jumroh, tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh. Masalah. Tah aing mah mayar moal jumroh moal. Masalah mencit embe. Ya babari jasa. Ditanya, can dek jumroh moal. Kunaon tuh? Mah capek moal. Ngulikeun atuh, ngulikeun moal. Kunaon teu boga duit. Gas, ajeun naon tuh? Di Mekah aing mah dek ngalik embe. Beres. Masya Allah babari jasa kan ulah diomongkeun atuh ka batur mesti marili embe kabeh keur carita ngaji babari tah bab haji mah. Nah iyalah beres jumroh urang Jumratul Aqobah tahallul ngaranna tahallul awal seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang. Jima doang teh nu can menang ai pra kabeneran terjadi blon jasa ieu.
Kula keur di Mekah bae kiai cenah aya masalah naon masalah naon. Lamun urang mantos di jumroh kemudian tahallul eta geus tahallul awal can tawaf ifadah jadi can boga haji gede eta teh kakarak tahallul awal ngaranna mun salam kakarak ulu salam ka katu doang can ka kenca oh nya aju naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang na mana deket kiai ge cenah deket tetanggana nu aya naon ieu iya kakarak tahallul awal jima kumaha tah ah sia macam-macamnya di mana jimana sakieu gunung dibawa ka sisi gunung buku eta masyaallah jelema ku teu kuat teuing meureunnya sakitu loba jelema pan ribuan eta kudu mawa ka sisi gunung keneh bae ya Allah geus teu perlu mandi heula meureun tah mah geus dicokot parduna bae geus eta kumaha tah rusak tah haji tah rusak ieu terjadi ya urang Tangerang ya Tangerangna urang Pasar Kemis beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi aduh masya Allah ayah baik dan kas gitu masya Allah setan eta di Mina teh ayat merek mawadi'us syayatin ieu tempat setan sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim pas di jumrah di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim nya aya bapak kudu mencit anak bohong eta ngimpi nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahirrahmanirrahim rajman lisyayatin bismillah Allahu akbar joger Jumratul Aqobah jadi tak pelebah dinya ya setan baheula tah Jumratul Aqobah teh setan tah baheula di dinya timpah ku Kangjeng Nabi Ibrahim bismillah Allahu akbar rajman lisyaitan kalawan nyebut jenengan Allah Allahu akbar aing ngabalang setan joger jadilah Jumratul Aqobah teu meunang ku ari setan sia ditimpa sia ku aing ulah geus lain setan deui ku ari urang Turki keur can ku ari can ku sieu keur baheula mah bisa keneh ka dinya pan naik kana ka dinya nyekel sendalnya na dicekel mun sakurang mah setan sia urang Turki tah mah aju urang Indonesia mah pan nurutan mah lulu geus teu nyaho kaler kidul pajar bener dituturkeun deui ku urang Cikupa setan sia wah dasar urang Cikupa blon tapi nu Golkarna eta mah ya Allah ya Rabbi tungtun deui datang ka Jumatul Wusta nah ku ari mah ngabisiki ka Kangjeng Nabi Ismail manya ya bapak kudu naon gitu ngaranna mencit anak ti dituna berarti bapak bawa impianana nyokot Kangjeng Nabi Ismail bismillah Allahu akbar rajman lu setan syukur ditimpa ku Kangjeng Nabi Ismail bapak aing mah nabi rasul impiana bener goblok sia setan jadilah wusta nu kuari ku urang tah dibalang teh bismillahi Allahu akbar wusta teh ta eta teh Kangjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah teu meunang di setan-setan geus ibadah ku ari mah geus ibadah jadi aya 3 ka di ditu tanggal 10 mah eta doang hiji tah Aqobah tanggal 11 mah engke di ditu tuh ula usto Aqobah nah iyalah Aqobah nu deket ka Mekah ka ditu mentak lamun nyaho mah madep kiblat deket ieu Aqobah mah sabelah tadina kitu ku ari mah jadi biasa kabeh jadi bebelahanna belah dieu Mekah aya di ditu urut bebelahanna di dieu urang di dieu tah ngabalangna bismillahi Allahu akbar lantaran loba jelema je teu nyaho kaler kidul madep mana sajalah hese atuh geus aya nu kakarak sakali mah komo ente nenget urang tuh ai kula mah baheula dibawa pan ku abah teh tah ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna Mekah itu tuh tah ieu keur sabelah keneh jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu beres jumroh doa madep Baitullah langsung tah iyalah jumroh nu paling deket Jumratul Aqobah tah eta madepna ka ditu ke urang ngabalangna ka mana ka ditu tuh ka teureut ja ka ditu mah atuh senyonto anak-anak jing kumaha insyaallah nah ieu mah keur caca paharaman keur ihram ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wahai jelema mukminin mukminat ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburon bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajin umratin
bawa ihram haji atawa ihram umrah kumaha lamun mayan wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am saha jelema anu ngabunuh di antara aranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ay fa alaihi jazaun atuh kena sanksi kumaha sangsina mislu ma qatala kudu ngagantian samodel anu dibunuhna naon minan na'aminya eta tina pirang-pirang ingon-ingon kumaha nganyahokeunana yahkumu bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur ngabunuh nu eta nah eta teh kudu disangsikeun sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana pan mun nyokot deui itu ya hese pan eta mah kesit ku ari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum asal geus patali jeung hukum bae ngaji mah hese ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum bae hese timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayana bahasa wa man qatalahu minkum muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja berarti ieu tah ta'ammud eta ngajadikeun syarat kana wajibna jaza geus mata wujida syartu wujidal masrut wa matan tapa syartu intapal masrut aya syarat aya masrut eueuh syarat eueuh masrut anu ngaji mah jaheuh tinggal nu teu ngahiji aing mah surutu kitu heran surutu naon eta kiai itu teu ngaji hese eta lah geus aya bahasa muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja nah kumaha lamun teu ngahaja ieu lah sanksi-sangsina urang mah hese ngabongkar langsung dina Al-Qur'anul Karim serahkeun ka ahlina saha sahabat nu mantak cek di dina ge ya kumu bihi zawa adlim minkum teu sambarangan ngakurkeun nu dibunuh kudu akur jeung gagantina nu mana nu bakal ngahukumanana lain kudu sambarangan urang Arab tapi yahkumu bihi zawa adlin dua jelema lalaki anu adil anu nganyahokeun kana sifatan hewan-hewan tersebut geus serahkeun ka sahabat anu ngarti geus dibukukeun ditalung ti ku Imam Syafi'i nah Imam Syafi'i geus ngitabkeun kitabna raudhah ka belah dieuna majmu belah dituna sarahna belah dieuna jadi Fathul Muin ka belah dieuna jadi Riyad tinggal di deuleu bae kumaha babandinganna namun maehan onta aya dina Riyad kumaha mun maehan sapi aya dina Riyad kumaha mun maehan embe aya dina Riyad kumaha mun maehan hayam engke kumaha jeung kumaha nah iyalah ayat nama ieu dikemas ku ulama lantaran urang mah lain ahli hadis lamun dina hadis mah aya ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu babandinganna jeung ieu nu mantek di dieu dijelaskeun sakadar para sahabat wa qad hakama Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas mah seorang sahabat wa Umar jeung Sidina Umar mah wa Aliun jeung Sidina Ali mah pinu amah bibadanatin mun aya jelema ngabunuh keur ihram teh ngabunuh manuk soari nu sok disebut ku urang manuk onta manuk gede bisa ditumpakan disebut manuk soari di urang mah koswari soari atawa burung onta ka eta teh mun urang keur ihram ngabunuh eta onta hiji tuh nang saya tak iya tak keteranganana Ibnu Abbas Umar Ali Masya Allah kabelah dia sahabat keneh cuman waktuna wallahu a'lam.